Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nadira Nadianti di kelompok 5. Abdi bade wawancara Bapak Hendra. Abdi di dia bade nanyakan beberapa pertanyaan anu hoyong dibacakan oleh rekan Abdi. Pertama, Tira bapak teh dama jantung tukang fotokopi. Iraha Tira bapak dama jantung fotokopi. Bapak di Tira. tahun 2000 genep kirang lebih. Yang kedua, tahun anu ngadorong bapak teh milih dama jantung tukang fotokopi. Lain ngadorong sih. Kayak kita didorong. Ayam ae. Katilu di mana bapak teh diajar jantung tukang fotokopi. Diajar Di aya saderek. Oh, saudara. Oh, saderek yang biasa. Yang kaopat kumaha rarasaan bapak teh dama jantung tukang fotokopi. Rasana. Rasana ya nyari nafkah. Seneng. Terus naon wae suka dukana dama jantung tukang fotokopi. Kadukana ya harga naik dulu. Tantangan naon wae anu sering disanghareupan nalika dama. Pas lagi. Tantangan, ah. Ya, Paling mesin rusak doang. Oh, selesai kata. Kumaha cara bapak teh ngungkulan tantangan eta. ngungkulan yang ngalareskeun. Cuman ieu mah mesin rusak. Naon wae hal anu paling dikaresep ku bapak. Naon we? Resep apa majikan? Nu dikaresep. Kerdamal. Kerdama ya menang hartos. Nu terakhir aya pengalaman lucu atau napi unik nalika dama biasa dicarioskeun. Unik kumaha maksudna? Pengalaman yang lucu gitu dari Lucu. Anu unik, gamelan anu lucu. ini. Iya. Foto sekitar foto. Pas kieu teh anu wawancara. Kadang gitu serius. Ada Bapak segitu aja wawancara dari kami. Mohon maaf ganggu waktunya. Terima kasih. Hatur nuhun Bapak.